Imam Ghazali satuluina di satukangan jelema-jelema nu bieu diceritakeun di luhur anu geus dibahas di luhur loba keneh jelema-jelema anu tersesat. Cik Imam Ghazali dallu maranehna tersesat wa adallu an sawa'is sabil dan mereka menyesatkan dari jalan-jalan yang lurus. Naon nu pertama narik ka manehnana zahirna nyaeta hajatul mat'am wal malbas wal maskan. Zahirna kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, wal maskan dan kebutuhan tempat tinggal. Itu zahirna. Jerokna batina sieun kalaparan, sieun teu kabagian. Gitu kan? Hayang dihormat, hayang dimuliakeun, gitu. Hayang diaku, hayang ditanya, hayang terkenal, eta batina manehna teu apal gitu poho kanu dimaksud ku tilu perkara anu di luhur nyata kebutuhan dahar, kebutuhan pakaian, oge kebutuhan tempat cicing. Alladzi yakfi minha narik pertama kebutuhan eta kabeh sampai kana akhirna oge silih tarik itu kabeh pangabutuh tapi karagrag eta jalma kana jurang anu mana eta jalma moal mungkin bisa naik tina eta jurang. Itu jeung Imam Ghazali mimitina mah sieun teu dahar, mimitina sieun teu make pakaian, mimitina sieun teu boga iman. Kadituna gitu, kadituna pasti di mana geus mukakeun hiji kasibukan pasti mukakeun kasibukan anu lain. Katarik deui ku ieu, katarik deui ku itu, katarik deui ku itu terus akhirna eta jalma leuwih jauh tina tujuanana, leuwih poho kana maksud tujuan hirupna. Jongjon ngamankeun daharna, jongjon ngamankeun pakaianana, jongjon ngamankeun tempat cicingna. Kitu padahal lamun ngarti kitu cek Imam Ghazali manehna dina kasibukanana jeung dina pagawean-pagaweanana jeung ngarti dina tujuan kasibukanana pasti eta jalma moal katarik tepikeun ka terjerumus kana jurang-jurang kacilakaan lamun ngarti gitu. Matak dina konsep ihya kerjal manu hayang salamet ieu mah kerjal manu hayang salamet dina konsep ihya gampang sederhanakeun dahar, latihan dahar anu sederhana. Cobaan dahar jeung lauk wungkul paeh moal, lauk jeung sangu. Nah, cobaan deui dahar jeung tahu kerupuk jeung sangu paeh moal. Cobaan terus tapi ka dahar teh teu berharga dina dirina, tapi ka eueuh perkara anu tina jenis dahareun anu mulia dina dirina gitu. Biasa we rata we kabeh, asin nya ngeunah, daging nya ngeunah, tahu nya ngeunah, sangu jeung uyah unggul nya ngeunah. Nu penting teh daharna, lain nu penting teh nu di daharna. Hiji tah lamun dek latihan jadi jelema saleh. Hiji. Dua, latihan dina pakaian gitu. Nah, nu penting teh awakna cager apa nu penting teh bajuna alus. Nah, gitu. Daek make baju alus awakna geuring. Nah, daek loba duit tapi sirahna stres. Mung ban, tah itu jarang jelema sadar. Jadi lolobana jelema teh wios stres asal katingali ganteng. Wios gitu, wios gitu kan. Wios rajet asal katinggalina gaya gitu. Eta jelema zaman ayeuna. Gitu, tah teu sadar nu penting mah teh tong dibuligir, nu penting ulah teu make baju 30.000 ngeunah dipakena ngeunah beres. Baju 50.000 beres dipakena beres. Nah make jeung kudu 1,5 juta meuli baju. Gitu. Nah make jeung kudu ditumpuk ti lemari make baju. Kita minangkana eta lamun dina pakaian. Kadua dina tempat sare. Nu penting tempat sare teh teu kahujanan jeung teu kapanasan. Gitu. Bae, kudu loba-loba ti. Otak cek ulama-ulama bahkan cek buya dahar moal leuwih ti wareg make pakaian moal buni-buni acan diuk atawa sare moal leuwih ti saawa
disawakeun. Naon kudu nyieun imah gede-gede teuing. Lamun memang eukeur sare. Lamun nyieun masjid masing gede, lamun nyieun tempat ngaji masing gede. Gitu. Ieu mah keur tempat sorangan. Gitu. Eta lamun jelema berpikir. Lamun jelema nyaho tujuanana, nyaho maksudna, nyaho rekamana hirupna, komo beh dituna nyaho saha pangeranana, maka si eta moal betah cicing di alam dunia. Gitu. Seandainya kudu digawena pasti karena Allah. Seandainya kudu usaha, pasti usahana karena Allah. Seandainya kudu beunghar, hartana pasti diinfakkeun di jalan Allah. Gitu. Lamun jelema ngarti tujuanana. Gitu. Tah kusabab syahwat kahayang gitu anu minuhan kana hate jelema, maka si eta poho kana tujuan hirupna. Beh dituna poho kanu nyieun dirina nyaeta poho ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta sifat jelema saalam dunia. Tamatak ieu mah keur nu hayang soleh. Ya nu mung soleh makan baik gitu. Nu mung bager makan kan baik gitu. Ieu mah keur nu hayang saleh. Latihan kumaha carana dahareun teu mulia dina diri urang. Dek naon wae dahareunna biasa dahareun anu tungtungna kamari pan geus dibahas, akhirna sakumaha wae indahna eta dahareun pasti dikaluarkeun tina bujur urang. Ngajebat selesai kan masalah dahareun. Sakumaha hebatna pakaian pasti kena rusak. Ngajebat sakumaha gedena jeung alusna eta imah pasti kena hancur gitu. Tak diajar supaya naon, supaya hirup orang teh beres gitu, supaya orang teu naon tah teu ngudag-ngudag syahwat. Da hese cenamang tah mung diajar sia hese teh gitu. Tiasa cenamang abdi mah tapi bojo heuh urukan ku sia. Urukan ku maneh pamajikan mah. Da maneh mah licik, ai maneh dahar kudu jeung nasi padang. Ai pamajikan kudu jeung nop. Eta licik ngaranna. Ai pamajikan maneh kudu qanaat, ai maneh kudu sagala aya. Matak pamajikan maneh moal ngagugu ka maneh da manehna teu nyonto. Coba contohan pamajikan ku maneh ku salakina geura sok. Ngagugu da awewe mah kumaha nu mawa. Sesah cenah mah bojo abdi mah diajak ngaos da siana tara ngaji. Gitu. Iraha ngaji maneh, ngajina malam Rebo Unggul, atuh pamajikan maneh ge meunteut. Malam Rebo Unggul mah teu payu gitu ban. Contohan ngaji ke pamajikan maneh nuturkeun. Baca Quran, bojo abdi mah contohan. Ku maneh maca Quran teh hareupeun beungeut pamajikan. Gitu gigireunana baca Quran, pasti engke nurutan. Pertanyaan orang iraha urang nyontohan pamajikan dina soleh. Iraha nyontohan meujeuhna we teu ngagugu da tara nyontohan. Di mana ngobrol jeung pamajikan pasti ngobrolna dunia. Dagang, duit, jalan-jalan, gitu kan? Ganti mobil, ganti handphone. Matak manehna edan, meujeuhna pamajikan maneh ge leuwih edan. Da ku maneh diajarkeun kitu. Jadi edan kabeh gitu. Arua nu ngaji ge kan? Nu ngaji ge araredan we. Poho ka akhirat gitu. Ngaji ihya teh keur tameng we, keur tameng kasalahan. Ngaji ihya teh keur nutup kagorengan. Habana nu salah teh batur. Oh tah si haji gitu Pak. Oh tah si haji kitu ka batur. Aisyah teu ditempo gitu. Gitu nya. Tah eta teh jelema teh kitu sifatna teh poho kana diri. Lamun jelema taklil nyaetikeun teu mentingkeun dahar, teu mentingkeun pakaian, teu mentingkeun kendaraan, teu mentingkeun tempat cicing gitu. Engkena bakal loba inget kana akhirat. Di mana loba inget kana akhirat pasti isti'dad jeung Imam Ghazali, pasti bebekalan terkasalamatan akhirat. Mata kadang-kadang hirup teh perlu aral, kadang-kadang perlu aral teh kieu hulang tak gitu hulang tong dilatih 7 minggu ngahulang.
pikiran gitu, pikirannya kumaha cangkel dahar wae taral dahar wae tuluyna cangkel udud wae terus cangkel ulin wae ya. Lamun maneh teu cager karena maneh hobi dahar, cobaan ku maneh dahar sampai 6 kali. Maksudna supaya aral, maksudna jadi eureun gitu maksudna. Kan aya jelema teh anu otak nanti kuliner we gitu kan aya kan gitu. Cobaan isuk-isuk sia dahar. Naon isuk-isuk neungeunah ceuk maneh. Contoh bubur hijikeun jeung kupat 2. Kupat jeung bubur. Tangke jam 10 naon? Indomie make nog. Hijikeun deui naon deui baso. Tangke jam 1 baso tahu jeung cuan hijikeun. Ke asar liwat maghrib terus ku sia parek tapi ka sia weureu. Tangke geus weureu teh pan kieu piraku aing teh hirup teh ngadon nyatu. Cager dah supaya dahar teh terpenting. Kita maksudnya saha nu beuki ulin, sok sia ulin, tong eureun 3 bulan. Ini ti dieu ka mana minangkana ka Pangandaran, ti Pangandaran puter ku sia ka Cipatujah. Ti Cipatujah puihkeun ku sia ka Pelabuhan Ratu, ti Pelabuhan Ratu balikeun deui ku maneh ka Jakarta. Terus ya tong balik can weureu mah. Ageus tapi ka bijil kieu pikiran teh aing gadag teh aku ngadon ulin. Teu seubeuh ulin we tah supaya aral. Tangke geus aral teh capek ya. Tah itu maksudna mah. Itu maksudna. Tah di mana geus aral ke supaya bijil atuh aing teh naon deui hirup teh. Lamun lain ngadeuketan pangeran. Kitu maksudna supaya bijil rasa eta. Rasa geus lah dikir we. Geus lah maca Quran we. Geus tah kitu alus tah. Lamun bijil rasa eta teh salah satu cara supaya hawa nafsu urang teh katekan gitu. Aral anu halus gitu teh. Nah, atawa sakalian eueuhkeun dahar saeutikeun di imah loba dahareun teh aing saeutik we asal jag-jag asal teu salatri. Pakaian loba di imah teh pake eta sugan nu hejo eta sabulan teu eureun. Sugan baju nu eta nu hideung sabulan teu eureun pake. Nu penting ulah najis. Gitu. Hayang nyaho. Gitu cobaan disaeutikeun. Tangke pikir dahareun loba jeung dahareun saeutik naon masalahna di diri urang. Nah make jeung hese salat, nah make jeung hese maca Quran. Nah make jeung hese gitu kan. Wirid zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sih masalahna? Da dahar saeutik ge masalah. Itu latihan supaya naon supaya ingat karena akhirat gitu. Tapi ieu mah keur nu hayang akhirat mangnya. Jadi nu datang ka Cibogona hayang beunghar mah mal asup ngaji teh. Kan lobanya nu datang ka Cibogo teh hayang beunghar. Jadi ngaji teh mal asup. Ieu mah teh keur jalma nu hayang salamet di akhirat. Gitu dilatih diri orang teh dilawan gitu kan. Diri orang teh dilawan. Coba moal kitu lamun naon tak lamun leuwih tina darurat dahareun mung kurang duit mung saeutik mobil teu cukup 3 minangkana motor teu cukup 2 pamajikan teu cukup 1 wah terus gitu narik ieu butuh itu butuh ieu moal eureun tapi ka paeh moal eureun gitu kumaha jeung Imam Ghazali saeutikeun sesuai kebutuhan. Namun seandainya dipaksa ku Allah gitu kudu loba maka loba na eta kesempatan kunaon keur ngagedekeun bekal engke di akhirat. Siga Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan gitu. Dagang teh hayang rugi, teu rugi-rugi. Payu deui. Siga urang Cibogo pan aya haji-haji di Cigonewah wah mah teh harayang rugi. Tapi teu rugi dipikeun kain teh datang deui gitu Pak dianyukeun datang deui leuwih gede batina disodakohkeun datang deui tah eta mah kudu atoh hatina urang dipercaya ku Allah keur bebekalan ke di akhirat infaqkeun duitna gitu sampeureun di akhirat jig tempo fakir miskin jig tempo jelema-jelema anu butuh kudu karena saha kudu karena Allah. Nah kumaha jelema nu karena Allah teh lamun dibere teu nganuhunkeun lamun mere
dengan nuhun ke nu merena kan baik sigaya jelema mere ya si Joti mere ya kasaha kasih komeng mere duit 100.000 udud 2 bungkus si komeng tetiis teu nuhun acan berarti hayang dinuhunkeun lain hayang ganyaran. Nah, si komeng teh ngaliek nanti saja medut hatur nuhun. Nah, berarti di sisi Allah cek konsep ihya si Joti teu boga ganyaran. Sebab ganyaranna geus diganti ku nuhunna si komeng. Kitu aya sia liurnya. Siga jelema nu mere ka urang. Oh, eta teh syaratna teh loba. Kedah didoakeun. Nu mere ka urang kedah ditawassulkeun. Wah, kedah disumpingan, kedah dinuhunkeun. Loba teh gitu. Tapi lumayan keun we, can meunang ganyaran ge daek-daek mere heula gitu. Can meunang ganyaran ge daek-daek mere. Ada jelema nu lillahi taala mah duli teuing, dek nuhun, dek henteu pake kumaha maneh. Siga maneh mere ka anak. Kadang-kadang anak tara nganuhunkeun bae. Jajanan ku urang budak leos dengan aman budak mah itu bayarkeun ku urang daharna leos biasa we urang tara ngambek tah gitu tara hayang dinuhun loba keneh teh ciri-ciri jelema nu lillahi taala tamal bisa maneh lillahi taala lamun maneh teu nyaho Gusti Allah urang mah loba syarat gitu ba loba syarat gitu tah ibadah teh diajar sautik-sautik terus diajar. Nah gitunya urusan Allah dek ngabinasakeun eta jalma dina lembah nu mana bae. Hartina ngamaotkeun eta jalma. Nah maotna teh keur mikiran order. Nah maotna teh keur mikiran nginyeum. Nah orderna teh keur mikiran dagang. Nah maotna teh keur mikiran pamajikan. Wah macam-macam. Gitu kan? Oh, sugan maut nanti kermikiran dosa, kermikiran Allah, kermikiran akhirat. Oh, maut nanti ker kitu we, ker poho, ker jauh di Gusti Allah. Gitu. Sababna naon nyata tadi, sababna dahareun pakaian, tempat. Geus sakitu sababna. Eta tilu kebutuhan dahar, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat. Gitu nya. Imah teh jeung sajaba cek Imam Ghazali gitu jelema nu sibuk mengejar dunia berarti cilaka hatina poho ka Allah poho ka akhirat jongjon edan-edanan neangan dunia cek Imam Ghazali aya golongan-golongan anu sadar wah anjir ngurus dunia teh matak cilaka gitu kan ngurus dunia teh matak binasa aya nu sadar Imam Ghazali akhirnya mereka berpaling dari dunia dari kesibukan dunia daripada kegelisahan dunia tapi kumaha tapi si setan tidak tinggal diam itu anger setan gitu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ketika Allah setan ngajangjikeun hartina iblis kamaraneh kana kafakiran oge ngajangjikeun kamaraneh kana kagorengan syaitan iblis teh cicing wah ieu jelema bahaya ya rada hare-hare nguruskeun dunia kumaha iblis teu cicing tuluy digoda supaya maehna tetap cilaka pada saat meninggalkan dunia tetap pendapat anu salah disesatkeun ku iblis pan di mana salakina maut kumaha diduruk ngarangke di akhiratna teu diduruk sabab aya dalil Kangjeng Nabi nalikanya hadatan alqamah anu doraka ka indungna teh itu cek Nabi gitu kan namun ieu budak teu dihampur aku indungna geus duruk ayeuna kumpulkeun suluh gitu kan daripada diduruk engke dina radijieun dalil ku jelema bodoh gitu kan wah berarti kitu mah gitu lamun ke supaya dina neraka teu dibeulem teh di dunia na kudu diduruk cek satah cek jelema bodoh kitu lolobana cek Imam Ghazali ahlul hindi orang India diduruk lamun paeh teh salakina
ke pamajikanana ngajelang ngilu diduruk ngarah cintana sejati, cintana abadi gitu. Tak ada teh disesatkan ku iblis. Satu golongan. Kalau badai, macam-macamnya. Wah, cek sabagian ya hayang salamat tina dunia teh kudu ngajauhan dunia. Berarti harus mematikan hawa nafsu. Tayo biasanya orang-orang Hindu tapa puasa. Cek orang-orang Jawa memoksa tedahar temolor gitu kan, silat modar gitu kan. Lamun temodarnya gelo, lamun temodar gelo gitu kan. Nyun we kitu kumpulan yen jelma-jelma menuju Tuhan teu meunang kawin. Namun geus jadi biksu dibotakan teu meunang kawin. Sidik jelema biksu teh gitu kan. Jelema dahar sangu dodek dikamanakeun cai manina. Nah, bener tak? Lamun teka kawin. Aya deui biarawati gitu kan, orang-orang Nasrani sumpah di mana jadi biarawati teu meunang kawin. Apa nih biarawati teh jelema dibere syahwat. Mata tong reuas di mana aya kejadian pelecehan seksual da jelema tuh gitu kan. Kadang-kadang nu edan masyaddadu ala anfusihim ditahan kabeh. Akhirna prostat kanker kan ditahan celageng nanti disalurkeun gitu kan. Tuluy tedahar begang gitu kan, paru-paru modar kan itu. Itu kan. Tadi jelema teh dengar lamun teu paehnya gelo, lamun teu gelo nya stres syaddadu ala anfusihim. Aya aliran-aliran nu model gitu. Baca we buku loba sekte-sekte nu kitu tah. Anu teu make dahar gitu kan saminggu. Teu make molor sabulan. Aya sekte-sekte nu gitu. Disangkana eta teh menuju spiritualitas tertinggi. Lieur gitu kan. Dan kitu teh disesatkeun ku setan gitu kan. Aya deui sabagian teh gitu mimitina mah nuturkeun agama gitu, geus nuturkeun agama lieur gitu kan. Aing judi haram, mabok haram, ngeunyieum kabang haram gitu kan, sagala haram. Goblok gitu, bobo agama teh karangan jelema, bobo kara agama teh dijieun ku Muhammad ieu mah gitu. Bobo agama teh jadi we sugan. Akhirna kumaha? Akhirna bedang nafsuna ngalawan. Dah aji ngaji wae gitu matak beunghar gitu Pak. Goblok we di dana bagi pamajikan aing teu nurut akhirna kumaha? Akhirna ilhad ingkar kana agama. Tuluy we hirup sakarep ka karep cek budak sakola mah hedonisme. Hirup sakarep hedonisme non. Aya teh aliran-aliran hedonisme, komunisme. Aya di aliran naon? Apa ting lir benda buku. Mau gitulah loba pokona mah. Berarti aliran jelema-jelema anu stres gitu kan. Saking teu kuat nuturkeun ajaran agama. Jadi we stres, jadi we ngamuk, jadi we nyarekan agama, nyalah-nyalahkeun agama. Dibaca bukuna ku urang Islam, mata kabalawa stres orang Islam teh. Hirupna jadi araredan dan ngilu pemikiran maranehanana nu araredan, lain pemikiran Kangjeng Nabi lain gitu. Lain pemikiran jelema-jelema anu saleh gitu kan, da diukur ku hawa nafsu. Sesungguhnya Allah adalah yang tidak perlu dari ibadahnya si hamba gitu. Aliran eling ya mah, aliran eling lamun di Sunda mah Sunda wiwitan, lamun di Jawa mah aliran abangan ya, gitu. Mimitina mah bener ngabahas tauhid, ngabahas agungna Allah, cenah cekolot riwayatnya gitu. Bagus ngabahas bebeakan tentang agungna Allah. Jadi kesimpulan dina pikiran orang, Allah teu butuh karena ibadah orang. Allah teu butuh karena salat orang. Bener eta mah teu butuh. Dan teu angeus ya mikirna. Pan Allah marentahkeun belegug urang sujud. Allah marentahkeun urang taat ka Gusti
Allah. Emang teu butuh Allah mau ke ibadah orang, tapi ibadah orang teh keur urang lain keur Allah. Teu angeus mikirna. Akhirna salaku maslakal ibaha. Akhirna sagala meunang. Gitu kan? Dahar bebas, molor bebas, judi bebas, sare jeung awewe mana bae bebas. Lahir we aliran tantra. Itu cek orang Jawa mah. Ya kan? Teu apal nih. Cak bukuna tuh gitu aliran tantra penyembahan. Nah kayak bijil di aliran eling cukup eling ka Gusti teh datang adzan eling itu butuh salat urang gitu datang waktu adzan eling datang waktu ngaji eling nggak segitu kalau itu nama bebas gitu. Nah Gusti itu butuh ibadah urang gitu ya kumaha Gusti we bebas dek ka surgakeun ya dek ka nerakakeun ya terserah Gusti nu penting mah tugas urang mah eling we itu sebab Gusti ge ngadawuh wa aqimis sholata li dzikri tangtungkeun kumaneh salat teh karena supaya inget ka kami. Jadi intisari salat teh inget ka Allah lamun inget ka naon salat deui nu penting inget pan urang geus beunang intisarina kitu tah cek jelema-jelema nu tersesat dicampuran iblis dina fikiranana gitu da teu make manhaj kangjengna Nabi teu ngaji syariat gitu ban teu ngaji Nabi gitu ban tak mal bisa maneh ma'rifatullah lamun teu ma'rifatun Nabi teu bisa ngagungkeun Allah lamun teu ngagungkeun kangjeng Nabi teu bisa hormat ka Allah lamun teu hormat ka kangjeng Nabi. Kitu muludan teh panjang muludan teh aing setengah jam sajam kudu nerangkeun muludan dina panggung pan lieur atuh gitu. Aing urang ngaji muludan teh puluh-puluh tahun supaya ngarti kangjeng Nabi supaya nepi ka Gusti Allah. Kitu maksudna. Tah itu jelema-jelema anu tersesat disesatkeun ku syaitan. Wa dhanna dhaifatun anal maksud min ibadat al ayo jelema-jelema nu tersesat gitu. Wah ngudag ma'rifat gitu. Sangeus manehna ngarasa ma'rifat untuk apa salat lagi. Udah salat mah keur jelema umum untuk apa ngaji lagi dan ngaji mah keur anu bodoh gitu. Untuk apa ada urang mah geus ma'rifat, geus mengenal Tuhan. Jadi geus teu butuh pangeran, da geus ngerasa ma'rifat gitu. Bari teh nyaho si eta ma'rifat teh naon? Bari teu apal ma'rifat teh naon? Ke siga dongeng dina Bidayatul Hidayah. Dia aya jelema bodoh ya. Dinaon ditipu ku ulama. Wah, ieu aya jelema bodoh ya dina Bidayatul Hidayah ya. Dina Muraqil Ubudiyah datang ya ulama ngetes anu bodoh cek ulama gitu ngegerem ban biasa eyang ban gitu eyang ya ngegerem gitu ban wah ya nu bodoh nu ahli ibadah nyuri curing hak gitu wah isora naon ya gitu ban ngegerem nalila gitu cek eta ulama nu nipu teh ngaheureuyan ngetes nu bodoh maneh teh geus ditarima salat maneh ibadah maneh geus ditarima wah toh ieu nu bodoh teh ayeuna mah maneh teh geus jadi kakasih Allah wah toh di ayeuna maneh bebas teu kudu salat deui teu kudu ngaji deui atoh nu bodoh wah surak ajragan aing geus lulus jadi kakasih Allah urun salat eureun ngaji karena naon karena bodoh gitu Pak. Nah, siga nu kasurupan atawa nu ngimpi pan loba jelema nu ngimpi papernak sareng Tuan Syekh Abdul Qadir gitu pan terus kasurupan ya gitu papernak sareng eyang dalem Mahmud terus mikir anjir kelas aing ngimpi Syekh Abdul Qadir gitu pangulang Pak wah kelas aing ngimpi jeung eyang mah berarti aing teh wali berarti aing teh soleh berarti aing geus teu kudu ngaji deui
geus makrifat lain. Itu tuluy we nyotas be gitu kan. Nyotas be teh beuki ngudeng ban. Da kudu dahar tuh pulsa kudu dibeli meureun kuota listrik kudu dibayar. Saking muih-muih tasbih gitu kan sila wae. Jadi si otak nanti si gedaran nanti teu lancar karena otak nanti. Jadi we loba ngahulang teh hadina loba ngalamun. Pada saat ngahulang eta antara sadar jeung teu sadar asup setan. Terus ngarasa pepernak jeung ahli kubur. Sidik halusinasi sia mah loba sila teu jalan darahna. Kitu ngaranna halusina langsung ngobrol pepernak jeung ahli kubur. Eta teh gara-gara lieur mah sila wae diuk kuas ngararacau jelema. Ngetek ngaraji sia. Gitu matak ngaraji. Eueuh caritana nabi eureun salat eueuh. Nabi teh jelema nu pangagungna, pangmulyana, pangma'rifatna. Eureun teu salat teh. Henteu sia teu kitu nabi teh. Suga nabi eureun ngawurukan henteu ngajarkeun umat. Suga nabi eureun ibadah henteu terus eureun ibadah terus ai urang saha gitu. Jadi gara-gara hawa nafsu tersesat geus ngarasa ma'rifat geus ngarasa soleh maka eureun ngaji eureun ibadah gitu kan. Jungjunan tuang dahar, jungjunan kulem sare mani gitu. Jungjunan nikah kawin sia bujangan wae gitu kan. Hirup teh nabi ge kawin senal ge aya pasanganna Aisyah pelku teu kawin aing gitu. Maksudnya cerdas atuh nabi ge kawin da abdi mah cenah duda Aisyah Kangjeng Nabi teh geus dikantun Sayyidah Khadijah teh nikah deui. Meni gumede jadi duda ge. Jadi duda ge gumede siga murid Ar-Rohah taloba. Murid Ar-Rohah oba geus judulna teu karawin deui. Itu udah cinta nanti setia. Belagung. Eta teh nurutan Kangjeng Nabi gitu kan kawin gitu. Duda oge kudu kawin. Justru Nabi teh tos janten duda teh kawin gitu kan minangkana kawin deui. Kitu minangkana naon deui? Sahabat Nabi aya nu beunghar loba Aisyah. Sayyidina Abu Bakar beunghar, Sayyidina Umar beunghar, Sayyidina Utsman beunghar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf beunghar. Loba sahabat Nabi anu beunghar, tapi anjeunna nama qanaat. Anjeunna nama saayana. Dipake naon duitna? Dipake berjuang di jalan Allah. Ulah hayang kokoro ai maneh. Ai bagian beunghar mah geus beunghar. Tong sasolehan hayang kokoro. Aya deui ayeuna mah kokoro. Loba sahabat Nabi nu kokoro, loba ai maneh. Teu ka itu Julaibib, saha deui Ammar bin Yasir, saha deui Sayyidina Abu Hurairah, loba sahabat Nabi anu kokoro. Kumaha jampena? Sabar. Gitu qanaat. Kitu minangkana teu kudu riweuh. Tong ditinggalkeun kabeh, tong dipigawe kabeh timbang ku agama, timbang ku akal. Ulah jadi jelema bodoh minangkana maka alaihin nabi wa ashabuhu gitu. Geus kitu hirup mah. Teu kudu riweuh dahar, sare kawin gitu kan. Anakan dahar deui, sare deui, anakan deui geus kitu hirup. Salat tong eureun, ngaji tong eureun. Omean mana nu salah? Pan cenah mah hayang teh ulah hayang doraka mah ya hayang ka surga mah kudu. Ulah syahwat dina salah mah ai syahwat dina bener mah kudu. Emang sakabeh hayang ulah. Terus lamun aya jelema hayang maca Quran ulah. Lamun aya jelema hayang dihampura dosa ulah. Lamun aya jelema hayang makrifat ka Allah ulah. Pedah mimitina hayang. Henteu kitu nu ulah teh hayang mabok, hayang zina, hayang ngalawan pangeran, hayang nipu, hayang ngajauhan nabi eta ulah. Eta ngaranna maksiat disebutna syahwat. Hayang ngabonceng rana Aisyah gitu tah hayang ulah. Minangkana mah doraka eta teh gitu. Hayang naon? Hayang ngaheureuyan pamajikan batur, hayang dipoto jeung nu lain mahram. Doraka Aisyah teh ulah.
lamun hayang nu diparentah ku Allah kudu nah urang ulah lamun hayang menang hampura Allah, nah urang ulah lamun urang hayang maut husnul khatimah, nah urang ulah lamun urang hayang jadi ahli surga. Pan kudu meureun. Jadi hayang nu mana nu dilarang teh sabagian teu kabeh hayang nu dilarang teh syahwat-syahwat anu salah matak tong ditinggalkeun kabeh oge tong dipigawe kabeh kitu. Pilih mana parentah mana larangan. Da abdi meresep ka awewe mang tong ngadali laizia mun nya beuki ka awewe nyanung atuh. Agama pan geus nitah menang ai maneh lalaki mah opat menang cek saha ajengan mana nu nyarek ka dieu datang menang cek agama daripada sia ngaheureyan rana, daripada sia zina, daripada sia ngaheureyan pamajikan batur doraka nyanung. Da cenah nu kolot sieun ngamek lain pangeran beleguk nu kolot. Pamajikan sia nu kolot lain pangeran kadar nu kolot ngamek antep we maneh senang-senang jeung nu ngora. Bodoh-bodoh teuing. Ngarti teu? Daripada sia ngaheureyan awewe nu lain mahram, kawin atuh nya mah boga kawani. Mun nya beuki ka awe, abdi mah cenah beuki nginum loba isi aya madu, aya susu nu dihalalkeun ku agama. Naon si mabok teh ngeunahna? Naon maksudna hayang mabok teh naon maksud? Hayang gagah cek saha isian nu mabok gagah? Lempang ge teh dari dega. Ngomong teh jelas goblok maneh mah. Mabok hayang gagah. Bodoh. Sok naon deui nu dilarang ku agama? Ngabangsat naon hirup ngabangsat? Naon nipu batur ngeunah? Naon zalim ngeunah? Pikir atuh make otak. Kitu maksud urang mah. Naon sih hayang naon di urang teh gitu. Pikiran. Mana nu ulah cek agama eta jauhan. Eta matak cilaka. Mana nu diparentah eta pigawe ku urang eta matak salamet. Kitu maksudna ulah ditinggalkeun kabeh, ulah dipigawe kabeh nya eta ahlus sunnah nu kitu teh. Dina thariqah anu adil anu saimbang gitu. Gitu maka manehna faham Allah nyieun ieu kabeh teh zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir. Gitu kan manehna faham naon nu dimaksud ku Allah. Gitu manehna faham bahwa ieu teh gitu Allah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah rek nguji saha nu pangalus-alusna di antara urang amalna mana nu tidak berpaling pada saat datang godaan, mana nu kuat pada saat datang ujian gitu kan. Surga teh mahal iman, surga teh luar biasa ngalah duit geus ya susah. Itu hayang kawin ge hese perku hayang surga babari. Maneh mah teu mikir gitu. Cenamang nah abdi teh sanggeus hijrah teh jadi hese ngalah duit. Memang kudu hese. Gitu. Nah mungkin kudu hese. Apaan dipilih ku pangeran? Nu jelema calon ahli surga mah dipilih anu halal gitu ban. Teu dibere anu haram. Beda jeung nu lain ahli surga asal duit we. Itu nu lain ahli surga. Dek haram, dek syubhat ditelag we gitu ban. Naon sabab Allah karunya, sabab setan ke di akhirat dina neraka salilana. Karunya lamun teu disenangkeun ayeuna di alam dunia matak cenah senang heula, cenah puas heula. Cenah mabok, cenah zina, cenah kepaeh ka neraka salilana. Hayang maneh siga kitu. Kan kitu meureun kuduna mikir. Perih cenah mang bae tuh perih-perih sakedeung mah. Nyeri hate cenah mang bae atuh. Nyeri hate sakedeung mah pedah naon? Eta da nyeri hati jeung perih teh pada teu sarua jeung kahayang. Hayang mah beunghar, kanyataan kokoro wae, hayang menyanung hiji ge adat-adatan wae pan kitu. Hayang mah pajero, keri ge teu kabeuli. Jadi we aral hirup teh. Tuluy we nyalah-nyalahkeun pangeran. Nah ari sia saha wani nyalahkeun pangeran? Urang saha wani nuding pangeran gitu kan. Jeung nyebut Gusti mah meuni teu adil. Naon teu adil? Oh sikitu meuni maju. Ai abdi ai maneh saha wani nyebut pangeran teu adil, teu pantes ya teh. Murid meunteun guru.
teu pantes makhluk menten pangeran gitu Pak. Cing sadar atuh iraha solehna coba lamun lain ngalawan hawa nafsu, iraha bageurna coba lamun lain ngalawan hawa nafsu. Latihan atuh neng ieu awewe setiap latihan belegug hayang ka surga mah. Awewe dengengkeun ngan kudu sarua wae jeung kahayang hirup teh. Latihan hirup teh ngalawan hawa nafsu. Bae teu disebut keren ge asal jadi ahli surga. Bae teu minang umroh ge asal jadi ahli. Kenaon umroh ge pupujian mah iman nih. Ngira riweuh jelema teh umroh, riweuh. Teu salah umroh mah, nu salah mah niatna sia. Seterek naon umroh unggal bulan teh. Umroh 3 bulan sekali teh aing nanya dek naon? Dek ibadah. Emang pangeran teh di Mekah hungkul, di Indonesia mah eueuh Gusti Allahna kitu. Jadi ibadah teh kudu ka Mekah teh. Kan kumaha ieu otakna jelema teh. Bahkan anu nerangkeun di Mekah mah pangeranna beda. Goblok ieu edan. Syahadat deui sia. Ini beda di mana iman nih? Kan gue pangeran beda-beda. Cing atuh ningali riweuh hirup teh. Itu. Ieu dinu ngayakeun umrohna riweuh dang bati saeutik Pak. Situ travel umroh teh ngaladu duit matak diracun situ takut travel teh supaya sia kama ngilu umroh ka maneh. Ieu jadi kacau umat Islam gitu Pak. Jadi loba nu pasea salaki jeung pamajikan. Henteu salah umrohna mah. Nganu salah teh niat. Nah dek naon maksud urang majig teh teuing loba duit majig teh teuing dek ngal minggu ge loba duit mah. Aing mah teu nyarek ngan sia gablek duit teu. Boga teh duitna meni jadi riweuh kitu pan gara-gara umrah kitu. Tak sararea sing bener tujuan teh sing Allah gitu, sing Allah tujuan teh ibadah teh sing Allah. Terus diajar diomean ngalawan hawa nafsu. Nu tadi teh balik kami mimiti diajar sok ngurangan dahar, diajar. Ngurangan dangdan diajar, ngurangan dangdan diajar gitu. Terus latihan. Diajar di naon, minangkana tadi sare diajar. Diajar dina karpet. Terkuat. Mulai heula surpet nu ipis. Kira-kira lamun molor dina surpet paeh moal gitu Pak. Itu da geus tunuh malaysia tibra. Geus beres surpet kuat laan surpet diajar dina karpet, diajar gitu sare. Itu kudu make kusar kasur lah, gitu paeh teu make kasur gitu. Kitu teu cenah abdi mah teu tiasa bobo upami teu dina spring bed. Da sia mah teu leutik biasa dina spring. Jadi teu bisa molor lamun teu dina kasur. Da ti leutik sok biasakeun geura ayeuna robah gaya sarena gitu. Robah kana teu riweuh di mana wae ge reup sare tibra. Itu nu penting mah tibra we. Teu kahujanan teu parasan beres gitu. Sok diajar hirup teh. Diajar nu jadi tujuan teh Gusti Allah. Diajar saeutik-saeutik Allah jadi tujuan be Allah. Lieur gitu. Wallahu a'lam bishawab.